Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, dina cepengan anjeuna sakabeh karajaan, sarta anjeuna maha kawasa kana sagala perkara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anu ngayugakeun pati jeung hurip pikeun nguji maneh, saha di antara maraneh anu panghadena amalna, jeung nya anjeunna nu maha gagah, nu maha ngahampura. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Anu geus ngayugakeun langit 7 lapis, maneh nenjo taya ka teu beresan dina dadamelan nu maha murah. Ku kituna prak geura tenjo deui, naha maneh nenjo cacadna. Tsumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tuluy prak tenjo deui, tan wande tetenjoan maneh teh bulak-balik kitu keneh. Teu manggih nu cacat taya hasilna. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Jeung saestuna kami geus mapaesan langit dunya ku bentang-bentang, jeung kami ngajadikeun bentang-bentang pamaledog ka setan-setan, jeung kami nyawiskeun siksaan nu ngentab-ngentabikeun maranehna. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Jeung salawasna pikeun jalma-jalma anu kalupur ka pangeranna siksaan neraka jahanam, sarta kacida gorengna eta tempat mulang teh. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Upama maranehna digebruskeun kadinya, maranehna bakal ngadenge sora ngaguruh sobot eta neraka ngagola. Takadu tamayyazu minal ghayz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Meh jumegur bakating ku ambak, saban-saban kadinya digebruskeun saabrulan nu ngajaraga ngagorowok, naha hanteu kungsi datang ka maraneh anu ngawawadian. Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Pok maranehna ngajawab, bener geus datang ka kaulah anu ngawawadian, tapi ku kaulah sararea dibohongkeun, sarta ceuk kaulah sararea teh Allah hanteu nurunkeun naon-naon, saestuna arandika mah taya lian aya dina kasasaran nu kabina-bina. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jeung maranehna nyerita, upama kaula sararea harita ngaregepkeun sarta ngagunakeun akal mah,
tan wande kaula sararea teh moal aya di golongan ahli neraka syair. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Nya maranehna teh ngaraku kana dosana kacilakaan pikeun ahli neraka syair. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Saestuna jalma-jalma anu sieun ku pangerana kalawan goib pikeun maranehna pangampura jeung ganjaran nu gede. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Boh diharewoskeun boh ditarikeun oge omongan maraneh teh saestuna anjeunna mah uninga kana eusining dada. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Naha pangeran nu ngayugakeun teh hante uningaeun padahal anjeunna nu maha latif nu maha waspada. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Nya anjeunna anu geus ngajadikeun bumi jadi gampang pikeun maraneh jung geura rindit ka suklakna ka siklukna jeung pek geura dalahar tina rejekina sarta nya ka anjeunna ngajugjug. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Naha maraneh ngarasa aman tina siksa anu kawasa di langit nu bakal ngabebeskeun maraneh kana jero bumi tuluy ujug-ujug eta bumi teh eundeur. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Atawa naha maraneh ngarasa aman tina siksa anu kawasa di langit nu bakal nurunkeun hujan batu ka maraneh jeung maraneh bakal nyaraho kumaha buktina pangawasa kami teh. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Jeung saestuna jalma-jalma anu saheulaeun maranehna geus ngabarohongkeun rasul-rasul ku kituna bisa kumaha teuing bebendon kami teh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Jeung naha maranehna hante narenjo kana manuk-manuk anu haliber luhureun maranehna anu tingkalayang ngabeberkeun jeung ngalingkukeun jangjangna hante aya anu bisa ngahalang-halang maranehna anging pangerana nu maha murah saestuna anjeunna ningali kana sagala perkara. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Atawa saha pijamaeunana balad maraneh anu bisa nulungan maraneh salian ti pangeran nu maha murah taya lian kapirin teh dina kaayaan katipu. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Atawa saha pijamaeunana anu bakal mere rejeki ka maraneh upama seug anjeunna nahan rejekina
jeung maranehna tonggoy dina ngaliwatan wateswangen jeung beuki jauh dina hak. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Jeung naha jalma anu lempang ngangsrod ku beungeutna leuwih meunang pituduh batan jalma anu lempang ngagandeang dina jalan nu lempeng. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Pok caritakeun nya anjeunna nu ngayugakeun maraneh turta ngajadikeun pangdenge jeung panenjo katut hate pikeun maraneh, tapi saeutik pisan maranehna muji syukur. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Pok caritakeun nya anjeunna nu geus ngajadikeun arandika di bumi sarta nya ka anjeunna arandika baka dikumpulkeun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Jeung maranehna baka nyarita iraha tumibana eta janji teh upama arandika jalma-jalma nu balanar. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Pok caritakeun saestuna pangaweruh perkara eta mah ngan di Allah jeung saestuna tayalian kaula mah ngan jadi tukang wawadian anu tetela. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Nya barang maranehna nenjo eta siksaan geus deukeut reup weh geuneuk maleuk-meuk beungeut jalma-jalma anu kalupur teh sarta dicaritakeun nya ieu perkara anu kumaraneh kungsi dipenta teh. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Pok caritakeun kumaha pamanggih arandika upama Allah nyilakakeun kaula katut jalma-jalma anu tarumut ka kaula atawa upama anjeunna maparin rahmat ka kaula sararea nya saha anu bisa nyalametkeun kafirin tina siksaan nu peurih. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Pok caritakeun nya anjeunna nu maha murah kaula sararea ariman ka anjeunna sarta nya ka anjeunna kaula sararea tarawakal nya arandika bakal nyaraho saha anu merenah dina kasasaran nu tetela. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Pok caritakeun kumaha pamanggih arandika upama cai arandika jadi nyerep ka jero taneuh nya saha anu bisa ngadatangkeun cai ngocor ka arandika.